Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang barudak kelas 4. Mugia barudak kelas 4 dinten ayeuna aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Kata acan di kawitan urang diajar hayu barudak urang baca basmalah heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina tema 8 lingkungan padumukan nyaeta kahiji 3.8 memahami karangan deskripsi sederhana tentang tempat tinggal atau padumukan. Anu kadua 4.8 menyusun karangan deskripsi tentang lingkungan atau tempat tinggal. Salajengna tujuan pangajaran dina tema 8 nyaeta aya 3. Nu kahiji siswa paham kana eusi karangan deskripsi ngeunaan padumukan. Anu kadua siswa bisa ngalangkepan kalimah ngeunaan padumukan. Anu katilu siswa bisa nyusun karangan deskripsi ngeunaan padumukan. Lingkungan padumukan. Lingkungan tempat urang cicing disebutna lingkungan padumukan. Atau bila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu artinya lingkungan tempat tinggal atau lingkungan rumah. Lingkungan tempat urang diajar disebutna lingkungan sekolah. Di sabudeureun lingkungan aya rupa-rupa hal anu katingali. Di antarana tutuwuhan, sasatoan, gunung, sawah, tur sagala rupa nu bisa didadarkeun ngaliwatan hiji karangan. Karangan dadaran disebut oge karangan deskripsi. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia anak-anak, di sekitar lingkungan ada segala hal yang bisa kita lihat. Di antaranya ada tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, sawah, dan segala hal yang bisa dijelaskan melalui sebuah karangan. Karangan yang menjelaskan sesuatu disebut karangan deskripsi. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal kalawan eces nepi ka bubuk leutikna. Salian bakal meunang gambaran anu jentre ngeunaan hiji hal. Nu maca oge bisa nyindekeun hiji perkara. Perkara anu jadi inti karangan atawa jejerna mah bisa rupa-rupa. Bisa ngeunaan barang, kaayaan, kejadian, tokoh, carita, jelema, hal jeung saterusna. Anak-anak, supaya lebih jelas, Ibu akan mengartikan dalam bahasa Indonesia. Karangan deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan satu hal secara jelas sampai ke hal yang paling kecil. Selain itu, bisa mengambil gambaran yang jelas mengenai satu hal sehingga yang membaca pun bisa menyimpulkan apa yang sudah dibaca. Perkara yang jadi inti karangan atau subjeknya bisa bermacam-macam. Bisa mengenai barang, keadaan, kejadian, tokoh cerita, seseorang, sesuatu hal, dan seterusnya. Secara umum, karangan deskripsi kudu malire kana 3 hal. Nyaeta anu kahiji sistematis. Gambaranana kudu puguh euteup seureuna. Anu kadua ngawincik. Gambaranana kudu ngagambarkeun sakabeh aspek. Anu katilu ngagunakeun kecap atanapi istilah anu merenah. Salajengna Ibu bade macakeun contoh karangan deskripsi. Anu judulna Kanekes. Desa Kanekes mangrupakeun wewengkon Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Saumpama ditengetan dina peta, Desa Kanekes diwatesan ku sababaraha desa jeung kecamatan. Lebah Kaler diwatesan ku Desa Cibengkung jeung Desa Maragati. Kecamatan Malingping jeung Kecamatan Bojongmanik ngawatesan di belah kulon. Wates Lebah Kidul diwatesan ku Kacamatan Malingping jeung Kacamatan Bayah. Sedengkeun Lebah Wetan diwatesan ku Kacamatan Bayah jeung Kacamatan Muncang. Kaayaan alam sabudeureun pamukiman urang Kanekes dilingkung ku pasir, lamping, leuweung geledegan. Kaayaan seperti kitu mangaruhna kana pakasaban urang Kanekes. Pakasaban urang Kanekes nyaeta kana ngahuma, nyadap, maro di leuweung, jeung newak lauk. Kacindekanana atanapi kasimpulanana nyaeta kahiji, lingkungan tempat urang cicing disebutna lingkungan padumukan. Anu kadua, lingkungan tempat urang diajar disebutna lingkungan sakola. Nu katilu, karangan dadaran disebut oge karangan deskripsi. Nu kaopat, inti karangan disebut oge jejerna. Nu kalima, karangan deskripsi nyaeta karangan anu ngagambarkeun tilu hal kalawan eces nepi ka bubuk leutikna. Nyaeta ngeunaan tilu hal. Nu kahiji sistematis, anu kadua ngawincik, anu katilu nganggunakeun kecap nu merenah. Alhamdulillahirabbil alamin, barudak sakitu wae pangajaran dinten ayeuna. Mugia aya manfaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.